Oke, guys, ketang deui sareng abdi di channel Garut Ngeuneu. Jadi hoyong terang tempe crispy ngadalam mana kumaha sok tinggal aja dah. Nah, ieu tempe atana bari digoreng enak ku Mang Jajatnya. Nah, ieu cara ngagorengna guys. Seperti ieu, tapi itu langsung. Jadi kudu di pengamatan lah seperti ieu. Nah, oke jadinya seperti ieu crispy. Jadi pada nyobian mangga cobian guys. Yo. Aduh, enak tuh. Tang ketong hilap mampir ka dieu ka toko ieu ta guys. Indo Snack. Jalan Loi Panjang, kalau terminalnya aman. Lapoh guys. Bubul main tadi nya. Bubul.